iya penanaman indigo pera. Indigo pera. Nah, rencana ieu teh kanggo bang pakanna di sekawan pam. Rencana bade di Sumedang di Situraja. Tah ieu sapalih di dieu nya. Atos ieu aya odot, itu odot. Nah ieu pamindi lembur abi mah disebatna teh jukut pelak atau biopitas atau sapanjang kaditu. Kaditu sadayana ieu tahap awal ieu oke sadayana di sela-sela jati ieu teh ya. Di tengah-tengah ieu jati ieu rencana di pelakan jukut oge ieu teh. Jadi bang pakan di dieu tuh, itu pun rama nuju macul itu tuh kandang di palih ditu gitu, kandang di palih ditu. Jadi ke kandang di dia jukutnya ya umbaran sapalih lah nyungkeun pi doana ti sadayana gitu. Tah ieu ge masih lahan sekawan ieu ya. Kamari teh tos dirapihkeun. Jadi dia tos dibawa dia jukut-jukutna ya. Tah ieu nanti payun di video. Jadi rencana teh kandang tadina bade di dieu. Nah, kandang teh bade di dieu. Di dieu umbarana. Cuman tadi saatos konsultasi sareng pun bapak teh cenah hieum. Jadi kudu ngababade teh lah tangkal sawo, tangkal jati, tangkal nangka ieu kudu dibabad heula gitu. Nah, jadi rencana ieu bade dianggo bang pakan oge ieu. Ieu bang pakan oge ieu sadayana ieu teh. Gitu. Nah, ieu tepatna di Desa Karangheuleut, Dusun Karangnangka, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Gitu. Oke, aya domba Garut galur murnian. Insya Allah tahap awal ayeuna di bang pakanan heula. Terus tahap keduanya ngadamel kandang penginten. Oke, next lah di tuh tinggal aduh suasana di lembur gitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.